di bewara tiap mau sholat tiap mas 7 likur ganjaran nu berjamaah lamun sholat di imam hiji gemong laras Fatihah ganjaran nu berjamaah lamun sholat di imam hiji gemong laras tos dibewarakeun tiap masjid tiap musola tiap pengajian berjamaah 20 tapi aya keneh di ditu jeung di mending kene milih di mahal mending bumi sholat sedang usan isya terus begitu haji Aki kira mencaket kamaji mah getol berjamaah. Aki mah kutepi. Menjaga nusane secara kekitu mah kapasan dan aki cekedak di warang. Aki bakal getol. Yo. Mending keneh nu tepi dibanding jeung kaya mending lagi keciasa ngabenten tapi jenuh cakat entos ya kumaha simkuring ngaos kamari rajaban di lembur simkuring rajaban di lembur simkuring cakat tenyandak motor tenyandak mobil tenyandak supir mapahnya lirada bogo burungna saeutik tah ieu mah lain cenah geus kaalaman ku kuring ieu geus kaalaman lain cenah asli saken sim kuring ya sadar begitu dongkap ka bumi dikurat teh bisa meureun geus meunang ngemotkeun pani iya meureun da teu naroskeun meureun geus meunang ngemotkeun anjeunna sebagai pani iya da puguh teu kaluar bensin teu kaluar supir fokus eta mah keur anjeunna ngaos deui pergi ka Bandung ibu turun di panggung teman ibadah tanda tilu lipat ke dikaji lipung tapi cakap tuh nyatok tilu lipat obat lipat jadi lipung mencoba nganjak gitu jadi mending kene anu lompat ke masjid tapi ayeuna ka pangaosan tapi pahala sapanjang jalan diukur di langkah di jengkal alhamdulillah insyaallah anu caket makan teu ngalangkahnya anu salengkah tapi lamun teuing di etang langkana haji kapan abdi makara mah apa nyangkat motor dihitung putaran ban usaha ku malaikat bisa terpercaya cik tanyakan cik harus kan Allah tapi ayat kene di simkuring ayat kene simkuring ngadama ayeuna nyata pada mulan irigasi desa babu Sinareng RT di Paparinan di jam 7 sampai jam 4 bahkan setengah 5 saparaha 100.000
teu dipasi rokok, teu dipasi makan, ngopi teh minum nyalira. Eta sadar ibu 100.000 di jam 7 sampai jam. Wah, datang ke tur para sehat. Datang ke para sehat, ceuk ieu abdi ge hoyong, ceuk ieu abdi ge hoyong, ceuk ieu abdi ge hoyong. Sakitu panas naklat 100.000 pada hoyong. Ari ka masjid eta sakitu iukna, sakitu tiisna, lumpat ka masjid, salat berjamaah, aralimun di ditu. Ya Allah. Yuk urang sasarangan fastabiqul khairat jeung Allah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uhidat lil muttaqin. Jika Allah tewasari'u ay badiru muncul kurang nama enggal buru kamana ila amalin sholih buru-buru teh didamel kasar adunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Hari dunia teh tempat amal, akhirat mah babas tina amal. Jadi di akhirat mah teu aya di amal, bade amal mah ayeuna di alam terang. Itu amal terang. Naon teh amal? Amal teh geuning. Teu ada naon teh amal. Ari amal teh pada melek. Ngaran amal teh pada matak di dunia mah sing kersa damel. Jalma nu damel mah bakal kene untung. Alhamdulillah. Mangga damel mah bade kalunaon? Polisi ngadeg bae di parapatan eta ge keur di damel. Paku calik di balai desa eta ge keur di damel. Kuring ayeuna calik di dieu ieu oge keur di damel. Keur di kan mali teh. Jaman nu damel mah bakal kenging buru. Alhamdulillah. Di dunia mah tempat amal, tempat gawe. Jaman nu gawe mah alhamdulillah. Mana? Lamun ayeuna ibu di alam dunia teu kersa damel, teu kersa gawe, nyari gaduh naon di. Rek gaduh naon. Nu damel mah insyaallah. Wal akhiratu darul jaza. Akhirat mah tempat balasan tina amal. Tos teu aya di padamelan di ditu. Cenah ngaji engke bae cenah di akhirat. Nyarek saha nu ceramahna di ditu. Cenah rek sodako mah engkong dicilipung engke we di akhirat. Nyarek ka saha mabaring keunana di ditu. Nyarek ka saha? Sholat mah engke bae di akhirat. Rek ka mana atuh ibadna di ditu mah daya cai mending ayeuna ieu. Mending kene ayeuna bade. Ayeuna mumpang-mumpang di alam mana. Ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia teh tempat papalakan lamun jalma melak bakal kenging untung. Alhamdulillah. Jalma melak pare bakal untung tina pare. Alhamdulillah. Jalma melak kaina siki sabrang engke bakal kenging sabrang. Alhamdulillah. Jalma nu nyecepkeun tangka sambung engke bakal kenging meureun beuti cing. Kira-kira nu teu melak panen mah. Ayeuna tangka sampo ibu entong dicecepkeun
simpen wae golerkeun wae dina teras dina keramik kira-kira akaran moal daunan moal beutian ngajangkungan moal garing sok urang teh digawekeun dicandak ayeuna ka serang dicandak ka kebon cecengkeun tos padamalan urang ngan sakitu-kitu entong ngemutkeun bakal ayaan moal entong ngemutkeun bakal seueur moal entong ngemutkeun nu penting mah nyecengkeun alias melak urusan ayeuna leupeut ageng alit seueur sakedik sanes urusan urang urusan Gusti Allah geus dicecengkeun alias dipelak eta tangkal ibu bakal ngandung naon beuti bakal aya naonan daun dua ruki aya nu kolot aya nu moal dicabut ayeuna tangkalna aya beutina kahoyong ibu bapak moal teu kacung onan hoyong naon hoyong papai sampe tinggal di paru di kulaan alhamdulillah ayeuna hoyong digoreng tinggal di sepan di keretan lantas digoreng alhamdulillah hayang ayeuna peuyeum tinggal di tah kungalangkungan ngecepkeun tangkal sampe tina beutina sabara puluh sabara nami yang tina sampe alhamdulillah tingali di pasar-pasar ibu ieu teh naon ieu teh aya koneng jeung beureum eta teh sampe nya naon namina putri nohong ieu teh naon atuh aripis bekti kalapaan naon ieu teh intri wiling ieu teh naon asrut ieu teh naon wah seurupina asalna tina tah sampe teh kungalangkungan dicecepkeun dina beutina wae geus sakitu seueurna alhamdulillah can dina daun gaduh embe ayeuna geus 3 dinten ayeuna disada wae lapareun sok paparinkeun kira-kira dituang moal untung tina nyecepkeun tangkal sampe berarti geus 2 untungna tina beuti jeung tina daun artos teu gaduh tuang hoyong kumaha carana aya nu ngorana sok urang teh digodog make bumbu raos alhamdulillah gara-gara nyecepkeun tangkal sampe tuh dina beuti aya daun kolot anu ngora tina tangkal tuh gara-gara dicecepkeun tangkal sampe opat untungna tina beuti tina tangkal manjangna tina daun kolot lumayan teu embe nu ngora kerencan sangu sok lamun ayeuna digolerkeun nya mana untung urang oge datang bulan Rajab ayeuna sok urang digawean rek puasa rek maca tasbih rek silaturahmi rek labur ilmi rek buka wengi salat tahajud rek salat hajat rek salat tasbih datang siang lantas salat duha beres waktu iya qobliyah beres ngalaksanakeun salat teu kenging buru mulih tos dipimpin ku sepuh urang aurat boh wiridan eta teh kauntungan alhamdulillah asal ibu di dieu wiridan heula asal nu lekum-lekum terolong aya tak begitu lebat ka masjid ayeuna salat ayeuna nangtung ayeuna pahala kalintang ageungna lantas beres ayeuna ngalaksanakeun salat dipimpin di masjid alhamdulillah 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 Allahu akbar Allahu akbar Allahu la ilaha la ilaha lantas ngadoa ka Gusti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati
hasanah wa qina adzabannar. Mohon kalau pada sholat minta dipaparinan alhamdulillah beres ngadoa teras ngadeg tadi sasalaman bari sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pahala teh tambah lagi. Sholat berjamaah 27, beres sholat lantas badiah tambah lagi buru, beres aina badiah baca tahmid alhamdulillah, baca takbir Allahu, baca lantas la ilaha geus tugu menang 5 pahala. Tambah lagi ngadoa berarti genap. Tambah lagi aina salam-salaman bari sholawat ka Kanjeng. Begitu mulih di masjid bakal rebo ku kauntungan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cek Nabi tadi mun saya jalma teh jalma nu mana? Nu panjang yuswa seueur kasayan. Ari urang hanya sebatas umur panjang seueur kaawanan naudzubillahi min da yuswa urang teh salares nama ibu sanes ditamilan yuswa urang teh dikiranan anak Adam umur anjeun teh ngurangan saban poe saban peting dikurang anak Adam umur anjeun teh ngurangan saban poe saban peting dikurangan sholli wa sallim ala madad iman ala madad biman qad wa'ada dawuh Nabi ari dina pakuburan eta pasti nalang sasabab sorangan dawuh Nabi ari dina pakuburan eta pasti nalang sasabab sorangan eta pasti nalang sasabab sorangan sholli wa sallim ala madad sholli wa sallim iman ala madad wal ali wal biman qad wa'ada wal ali wal ashab Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik dawuh Nabi ari dina papu eta pasti nalang sasabab kan bilih engke jaga di akhirat tepang jeung simkuring bilih
pilih mungkin tepan dia kade tekeng nunjuk kasim kuring tuh orang Majalengka nu leres nu bener keur baheula ka Cileumpung sugan miwarang salat miwarang ngaji miwarang ibadah henteu pilih kade titip jisim kuring salat tos miwarang ibadah tos miwarang silaturahmi tos miwarang thalabul ilmi getos miwarang lamun ibu bapak kapendak jeung kana langsaan kasangsaraan di akhirat tekeni nyalahkeun para alim para kiai para guru salahkeun diri sorang bonganan teu nu domba ge teu nurut mah bakal disiksa. Ayeuna empe kotor badanna, kotor bukukna, inu kotor. Ceuk nu gaduna teu aya deui kedah diman. Domba dilungsurkeun dina kandang rek dimandian eta domba mukeun. Eta domba mukeun alim mandi. Kira-kira eta domba bakal dikumaha ku gadung. Hah? Dikumaha kira-kira? Sok. Eta domba geus dikalungan, geus ditambangan, ditungtung mukeun. Domba mukeun. Nu boga domba keukeuh hayang aman. Ceuk nu ngamandian sok maneh teu nurut. Silakan nurut ayo domba keukeuh bek cing eta domba bakal dikumaha dijebret lamun mah eta domba nurut dijebret moal ditenggel moal tah urang oge engke jaga di akhirat lamun nurut ayeuna salat nurut ayeuna ibadah moal kenging paneunggel munkar jeung nakir alhamdulillah jadi mending kene sholat diburuhan ongkong di akhirat disalamatkeun asup ka jero kubur dicaangan ku salat nu lima di jero kuburna nikmat ku Gusti diparing rahmat kerirokna detak salat baringan ngaluarkeun zakat di jarak kuburna nikmat ku Gusti diparing rahmat keur hirup nagatok salat baringan ngaluarkeun zakat. Alhamdulillah begitu lebat ke alam barzah alias alam kubur cik Allah teh dedeh teuing nyaah teuing di Cilipung di Caangan siang ku panon poe bengi di Caangan ku nek ayeuna lebat ka jero kubur kudu poe mah dedeh teuing nyaah teuing kakasih kami keur di alam duniana daek salat nu lima belenong di jero kubur caan ku rahmat di Gusti. Cok lamun ibu ayeuna murang kali di piwaran mukeun alim jang abah tos dahar jeung teuy cik pangasikeun rokok eta murang kali mukeun teu mangka mukeun alim kira-kira eta murang kali lamun aya kahoyong kira-kira rek dicumponan mah rek dipaparinan mah paling ditunjuk hayang HP kamari di kita meuli rokok ge hares lamun mah anjeun di piwaran masyarakat ku abah anjeun tolong makan
teu ngahesekeun kanu janten Bapak anjeun hayang HP ku Bapak dipangmeserkeun. Alhamdulillah. Tah Allah oge ayeuna urang asup ka jero kubur, bejana di jero kubur nyapoek dicaangan ku rahmati Gusti. Sabab dina Quran aya dina salat aya maca Quran. Aya dina salat maca Quran. Burahman Fatihah, Quran, Qulhu, ayat kursi, Falak, Binas, eta teh pertanyaan. Ayeuna can karaos, ayeuna can katinggal. Begitu masuk alam barzah alias alam kubur. Saan di jero kuburna. Alhamdulillah. Mata sih gak tau urang sholat telat lemah hayu urang bareng lagi. Urang sholat telat lemah hayu urang margi kewajiban muslimin muslimat. Ibu Bapak ayo mah orang sholat margi kewajiban muslimin muslimat. Mun teu sholat mama cilaka dunia akhirat. Mun teu sholat ini cilaka dunia akhirat. Datang ke Pak RW, datang ke Pak RT, mangga urang tumaros kumaha carana sholat. Masa kurang tumaros ka RW jeung ka RT urusan salat asa. Masa tara? Ejing ngaradeut ka RT harus kumaha? Minta bantuan. Oh, sugana cing ngaradeut teh naroskeun fardu wudu. Kaefiah cara salat tahajud. Kaefiah cara salat hajat. Jadi ka RT teh sanes. Naroskeun yang cingaradeut teh naroskeun bansos bantuan nu sanes geus teh kurang acan buru-buru datang ka RT murang kali nu sanes tos kening KTP murang kali urang acan boro-boro dongkap ka desa. Allah Sahabat Abu Bakar Siddiq nyaurkeun man taqala qabra bila zadin bakaan nama raqiba bahra bila sapinatin. Sahabat jaminan lebet ka pakuburan bila jadin teu kabantun babakalan. Bakaan nama raqiba bahra bila sapinatin teh beda jeung jalma ayeuna rek ngojayan sagara nu sakitu regana teu nyandak ban bekas, teu nyandak parahu, teu nyandak kapal. Kira-kira eta jama salamet moal. Salamet moal. Ya rejun aja. Tawalam yasuk masanika inna safina talazi ala yabisi arjun naja tawalam yasuk masanika inna safina talazi ala yabisi
maju gerang ngarap-ngarap anjeun najata kana kasalamatan walam yasluk masalika kade ulah anjeun milare picila inna sabinata saestuna no hees tembong naon ya kumaha sare jalan apa ba inna sabinata sesungguhna salaresna sanyanyana hari parahu teh tara berjalan dina taneuh garing parahu mah ngoloyor teh dina tah jadi lamun urang hoyong salamet terus teh salat moal salamet urang hayang salamet bahkan hayang asup ka warga batur puasa anjeunna batur salat anjeunna bersedekah anjeunna berpuasa anjeunna berjumaah anjeunna salamet moal mata bejakeun kana teh jumaahnya mun ayeuna teh jumaah batur jumaah anjeunna teh yang cilaka ini batur gede wae jamaah nu bakal salamet teh nu nurut ayeuna ka ibu karama jamaah nu bakal salamet nu nurut ka Gusti mending kene nurut dong make salamet Mas jauh teh ngaji mah nu deket bae nya eta dong make salamet ai dewek salamet moal nya tinggal biasa gitu ngaji mah ayeuna bukan kitab sesah nu kapuran geus tinggal mikir eta dong masalah mun teu nurut cilaka ai kula nurut ngaji tuh tah cek sahabat Abu Bakar Siddiq nyaurkeun mangga kala kobro saja mah lebet ka pakuburan bila jadi teu ngabantu babakalan beda jeung jama norek moja yang sagara nu sakitu legana moal salamet poyong salamet mah nyandak kapal nyandak parahu nyambat ban bekas aya harapan salamet alhamdulillah maksakeun urang ibadah ka Gusti modal agama sim guring ngabantun jamaah ka Madura meme ka Madura ka pamijahan kenjing berangkat pamijahan Bu Setelah berangkat di Jempuring kada kumaha kadek bekal pageng-ageng siap ka Madura sadinten sawengi cekap sajuta alhamdulillah cekap berangkat lagi ka Madura ibu 5 dinten 5 Jempuring ibu bapak ayeuna mah Madura sanes pami teu kenging disamikeun sareng ka pami sabab Madura mah 5 dinten 5 wengi bakal kadaha kakara 2 dinten parasea bijuju jeung bieti aya naon bijuju parasea aji jeung saha jeung si Eti jadi mana aya bijujuna itu bijuju aya naon haji cinena make pasea jeung Eti ya haji si Eti teh lain batur dulur uing di pasean situ kenana ya uing teh samemeh kanu sanes ka dulur heula ka bargi heula gitu kakirangan bekal kirang bekal 2 hari 3 hari lagi udah kirang bakal memangnya CNT bekalnya berapa? 500 karena kudu kumaha ya sim kuring sebelum berangkat kudu kumaha uing sebagai panitia kudu kumaha Bu sekarang bukan pemijahan bukan 1 hari 5
kudu ageng bekalna ayeuna kakaraduan dinten paseh urus bekal tah engke jaga di akhirat wah bakal para sehat itu gara-gara kurang bekal sing kuring kamari pun anak anak nini jeung aki ke tempat rekreasi ki cendera kiring ka surya hoyong ini cendera hoyong datang terang beda namanya resep cendera resep cendera ini mana ya tidak aku cendera sih sauran pilih pada kiring gitu ka surya dan Pak Haji ini sok karerewas wae ya dari hirung seuna kalau jeung ngadaikeun huruf aya naon Ibu Haji ngajak ameng berdiri panyakan dekan terang dadang dos yo di burasan yo di hidungan yo di burungan yo di koneng pasti titik kudu udara dengan galati berangkat ke tempat ameng-amengan kan itu ka mall capek eta nini jeung aki-aki tos dilujang ibu dicandak mulang alimeun bahasana teh masih betah kakara lebar buat agak boleh doi tos dilujang berangkat jam 1, 2, 3 moro sembahyang asar berjamaah di rumah ya Haji teh can masareuna naon entang waktu muli antosan heulanya tah dini jeung aki-aki dicandak ka mall mugen alim muli sahabat ageung babakelan naon sababna sabab satu acan berangkat ka mall gaduh laladangan lala makan gaduh laladangan ladang pare aya ladang hayam ladang dompet ladang entong ladang meri bunga nginjung mana orang aki-aki jalan ini ditanda kamu bertahan aman wakibat naon eta nini jeung akibat tahan emo mana orang akan bakal sabab seueur laladangan gara-gara orang ciliku oge urang lebet dalam barjah alias alam kubur walaupun cenah gelap walaupun tidak ada orang bakal betah di jero kubur nasabab gaduh ladang sholat aya puasa silaturahmi aya thalabul ilmi tahajud tasbih sholat hajat segala alhamdulillah mumpang alhamdulillah habis saja datang Sya'ban naik lagi pahala habis datang Ramadan tambah lagi alhamdulillah pengen kaya ibu pengen kaya di akhirat hayang beunghar sing datang ibadah ka Gusti utami salat 05
5 sabab dina salat aya solawat aya dina salat solawat ya Rahman ya masab dongi dina salat aya salawatnya Rahman dina eta Nabi nyaurkeun aksiru sholata adaya fa inna sholatakum adaya maghfiratun lidunubikum. Nabi nyaurkeun aksiru geura nyeueurkeun aranjeun sadaya nyeueurkeun naon Gusti Rasul sholata maca sholawat kasaha alaya ka kaula paina sholatakum ari sholawat anjeun teh nu diaraos beurang jeung wengi umami dina sholat teh maghfiratun lidunubikum sholawat nu diaos ku aranjeun teh bakal ngahapus kana dosa alhamdulillah jadi lamun rumaos urang seueur lepat seueur dosa kantung sing nyeueurkeun sholat nu 5 kantung sing seueur qobliyah jeung kantung sing seueur tahajud jeung salat sabab dina salat aya salat zaman nu seueur sholawat bakal diham mata sing getol maca sholawat deui moal geuleuh moal ngewa moal ambekan moal untuk sejati begitu nyata di mana di hati cinta selamanya apa jadi apa ente? Oh jadi Allah ente. Lamun apa ibu di mana bapak muda kue di Serang pada Isya pada di kipasan teh Ahmad ya Habibi salam Habibi salam alaika lamun bapak wis sembahyang isya bade kulem bade di kipasan kuji teh bade Habibi salam Habibi salam alaika kira-kira kulemna ti Bramal ieu marek sare boro-boro ku sholawat bapana bade sate meunang es isukan undangan kedua motor bayar can ayeuna kiri tanpa budak isukan sekolah bekal kira-kira tulus mau sarena tulus mah mereka mana bapak budak sholawat insya cing kira nu apa sholawat naon padang bulan apa hande ilir es bongo es lili dugi anu kabundut dina versi latuna es sallallahu
Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi sholatan daimatan bidawa'i sarang Allahumma sholli sayyidina wa maulana Muhammad adada ma bi'ilmillahi sholatan daimatan bidawa'i eling eling Bapak ama dulur kabeh ibadah mama kula talope perang putih mama ama ulah oleh Bisinaka bodoh sarang Allahumma sholli sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi sholatan daimatan karasana mama sakarat nyeri nama ete kaliwat moal aya apa ama anu kuat dicabut malah Allahumma sholli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammad adada ma bi'ilmillahi sholatan kadang-kadang oh iya sabeunyeun sasieun ti awal dugi kakir mudah-mudahan aya manfaatna amin ya rabbal amin ya rabbal mudah-mudahan sholawat nu bieu peringatan Isra Mi'raj mudah-mudahan sing ngajanten hiji barokah mudah-mudahan mengincalan dagang sing barokah dagangna sing arageun untungna sing arageun hasilna nu tani sing dapat hasil ka Allah buahna nu gaduh masalah beres urusanana nu udur hingga damang tina udurna nu gaduh hutang sehingga lunas hutangna nu tarik amin eta jalma nu gede gede tanagana untungna hanjakaleun amin tarik
Bala putra putri nuju nimba ilmu di sekolah utawi di huda mudah-mudahan sing dipaparian di caan hatena jembar manahna biasa manfaatkeun ilmuna janten urang kali soleh sidana soleh almarhum almarhumah keluarga urang ini urang aki urang buyut bau jangga bareng kuda-kuda gagang gagang siwur ka bawa mudah-mudahan kungalan-kungan Isra Mi'raj sholawat urang mantena sing dibabari nikmat di alam kuburna jang padang di jero kuburna dihampura dosana ditampi iman Islamna ditampi amal solehna hampura amal salahna dingankeun beban siksa kuburna nalika mautna husnul khotimah disarengan ridho Allah lebat kasa warga amin ya robbal amin ya robbal sapieureun sasieureun ti awal dugi ka akhir mudah-mudahan aya manfaatna khususnya dengan diri sendiri umum kasada yang datang sanitan muasanitan dibantun ka para apunten nabi apunten tentang pasir kalala kalau ada sumur di ladang aku ingin menumpang mandi ada umur yang panjang aku ingin berjumpa dengan acara gelombang yang berbeda waktu Indonesia bagian nah doa bubar-bubar pas bisa pola bubar nah doa acara gini deh penutup doa ngarang ayah ka barokah ngarang ayah dina ka selamat pilih ibu pada tibayun mangga pilih pada mangga lamun kadang urang Cilikung kadang ke Majalengka lain beunang ku sandekala uing ke Bandung dongana uingna memeng ngadong sanesim uing ngadoakeun teu leres asa kirang sae lamun uing di pangajian acan beres ngadong engke bereskeun heula acara hiji deui urang ngadoa sasareng narah aya dina ka salamat narah aya dina ka barokah hoyong salamat hoyong wayah lanu geus nangtung diuk cari acara itu mualam cari lebih nasa gitu kadang-kadang Allahul Nabi gila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.